Araditum bil hayati dunia, apakah maneh saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat. Sabaraha tahun senang di alam dunia? 10, 20, 50, 100 tahun. Sugih kaayaan anak, fasilitas pendukung. Hayang naon aya kendaraan, lain kendaraan ecek-ecek, timimiti baby band Lexus, datang ke mobil lu urang teu nyaho ngaranna. Naon cenah ge? Sia mah sadana dibere nyaho ge koe jeung nyaho aya mobil Rolls Royce. Kos kumaha tuh nanyakeun deui pan capek aing. Aju nanyakeun hargana. Geus hulu sia, imah sia pamajikan sia, incu sia dijual kabeh pake beli Rolls Royce, bisa kabeli sia. Ambo cenah ge, geus ulah ambo. Tah. Ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh. Bae masyaallah kari. Hotel nu mana bae kabeuli ku manehanana, wanita nu mana bae kabeuli ku maneh dahar. Isuk-isuk di Paris, sore di Inggris. Masyaallah, ka Prancis paehnya mah. Di urang loba nu sarapan ka Singapura, dahar balik ka urang. Lain saeutik urang Indonesia. Urang Indonesia lain ti urang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah be asa aing batur mah tah nyarap teh nyarap ka Singapura, mandi ngising beres balik ka Indonesia. Emang teu saeutik kitu orang Indonesia kos kitu. Eta nu make duit urang. Ya, emang aing teh nyaho-nyaho ini. Sacenah saya kesebutan, rahasia dong. Kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suuzon ka aing. Tah iya. Nu balanja ka Singapura, nu gambar ajak balanja ka Paris, nu balanja ka Holland, nyaho si Holland. Tuh Nederland. Mana tuh hayo Nederland. Nah, iya belah raja belok kiri tah. Masya Allah, senang. Ingat ke pangeran ente saeutik pejabat, bukan rahasia saeutik dong ini saeutik. Ketika manehanana kunjungan, ketika manehanana berangkat, komo keliling dunia tugas negara, cacak di urang, ka unggal kabupaten. Nyana ketika diajak sholat, yuk urang sholat, lah sholat mangke deui bae ieu tugas urang bae heulangan, teu saeutik pejabat nu model kos kitu. Deuk kumaha coba dituturkeun anak. Imah keur carita nyana leuwih suka hayati dunya. Araditum bil hayati dunya. Komo diajak perang. Diajak ngaji bae pejabat nu bidaekeun diajak ngaji coba kuar ieu nu loba ieu coba ieu. Eselon 7 mana coba nangtung. Emang aya. Atuh sia mah nu matak daek susah. Kadeleuk ku aing beungeutna mengkerut kabeh. Itu coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teu nyaho aing aya deres teh daek ngaji keneh deres. Masalah ngan ieu keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang besi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kaambe pan. Singkurucun pan segala rupa urang mah mbah sakalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit. Hai pan pejabat bau sat seungit kan ka ambeun lagi. Ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ja. Komo nyeleuk ka dina mantak tilok atuh. Ya Allah. Nah, araditum bil hayati dunya, apakah kamu marane kabeh senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatan sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun ieu urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha
demi kehidupan dunia jenteu ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes ya kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit bank duit pelembungan ku ari geus merajalela jadi umul balwa buah behan ku ari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli nanan lain sebagainya hah isuk pageto bakal ditanya ku aing diri biriba cak Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge ceulis sia dengek sia dikucuran ku timah ya timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sapiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sesenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayati pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah min dzalik araditum bil hayati dunya minal akhir fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil aja kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang teu gablek danama boga motor geus sampurna cat lagi make udah terbang iya aturan Jepang ge bingung ieu buatan saha caknya motor ieu caknya na ayu motor nama potongan Jepang tapi cat kuda terbang ieu caknya da ieu geus teu di aku keur mah urang susah boga angkot hiji-hijina ge betus malulu haju urang teu salat haju urang make duit kredit make duit bank dan lain sebagainya rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat tangka disiksa ieu kiai nu kabere kiai nu kabere kiai lain pudoli bae kabeh duit pajak coba direnung dunungan atuh sia kunaon beuki duit pamarentah mah tajangin jalan gorong-gorong kantor hek laksanakeun ulah di dahar aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan wow ngapung ka luhur ya Allah ya Rabbi anu teh dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati belum tahu dia siapa saya padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh hakikat mah teu dibere BHS teu dibere tamer teh ya Allah ya Rabbi endahan ngancem ka bupati Masya Allah aya nyebutkeun bupati pelit telok bere ka aing mah salamet sia teh dibere teh salamet Masya Allah karim tah endeu ka Allah ulah coba-coba beteung biasian ku duit ti pamarentah cobaan coba hudang ti penting mun teu puyeng sia jadi cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyeng bae atuh sia bari dagorkeun kuduna emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun geus isuk bae ku aing diadukeun jeung tihang iya ulah coba-coba mun hayang wauh ka Allah jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai dibelit sia ku orai bahaya kunaon haju urang cinta dunia araditum bil hayati dunya minal akhirah apakah ridho saruka sararna ngaranjeun kabeh ku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang embung diajak berjuang tembung berat luar biasa malas telat lambat aya datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang percis kos kaji
batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum araditum bil hayati dunya minal akhirah atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna kahirupan akhirat senangna kahirupan akhirat teu sakitu puarana kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat fama mataul hayati dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal Allah ya nu ngomongna Allah Kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina dek Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina dek Arfah baheula mah Kanjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah dek ka Mina ngaliwatan naon Musdalifah direk ngajawab poho nyenang lagi we ke liwat mananya ke liwat mana ulah be liwat Rajeg deui abong-abong ami tohana teh di Rajeg di Muzdalifah Kanjeng Nabi nanggi bangke embe cik Kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik Kanjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajenjang nu hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mah pan kontrak politik kontrak aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta dunia Kanjeng Nabi manggil ki Bilal adan ki Bilal langsung Allahu akbar begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul nu keur ngaput nu keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilok kayak di lagam-lagam lempeng cara di Maroko lah lempeng aja jadi mati nyawa jadi tilok udang subuh atau lamun ditanya emang kula dongeng di Maroko ada nah lempeng nyana kieu emang naon ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan teu ngadenge nyana mah emang Mang Haji hudangna jam sabaraha henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan ya Allah kaing diajakna teu ngadenge adzan ketika aya angin teh aya angin tas dahar pan tas dahar teh aya angin war Haji nyaho emang aya angin gede campur hujan kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekeuna bae nu nyaho angin campur hujan teh nyaho
azan teh ih tah si jelema tah terus sampaikan ka hayya 'alas shalah beres salat jelema kan geus datang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus cek kanjing Nabi Bilal diuk sora maneh keur ieu kos kitu teh henteu cenah Tuhan ari kenceng mah kencengan henteu kitu eta dipake naon kos teu make naon kenceng sorangan lain sora maneh sora Allah Bilal kieu bae sora Allah kumaha sih maksudna ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kangjeng Nabi kadenge sora maneh kok bisa kitu sih Tuhan cek Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar cah Haji Pendi azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ay lagama aya ngan eta sorana kitu Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu teu boga duit teh azan asyhadu an la ilaha illallah keur ngarokok ge goblok teh azan saha tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam lah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanana Masya Allah karim lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas Bilal Masya Allah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas mege askar ceknya atuh ditutup ber tinggal ditungguan we di cirian ku urang aing can mayar di dia ya dan apakah eta urang Arab na haju ka masjid salat lah sare jangan di jero tanyakeun coba ka mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees kok nyahoun mukimin sarwana mukimin mah ngabarengan jeung nyana ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teh ngeunah merdu gitulah kayan kiai sarua bae ketika kiai ngaji hebat boh dina huan bae dimantekan martil nya mawa asal ngaji bae ge ya Allah ya Rabbi bilagahan dah tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah lain kurang hebatna mungkin nyana doktor mungkin profesor mungkin julukanna buya mungkin berbagai kemungkinan anak tetapi kunaon henteu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas seperti eta cek Kangjeng Nabi Bilal ditanya deui nyaon teu maneh Bilal aya naon Tuhan
nu ngadengekeun lain sakadar manusia saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh mantak digerakkeun manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan til 60 km masih kena kieu ih Bilal ngeunaheun amat azan ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan eta kan kalimatun thayyibah kalimat syahadah teu menghargai nu mantap teu dihargaina nu macana teu menghargai deui mantap cek Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali eta bahasa Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan keserikatan negara akan dirusak kembali bahasa Rumi Pohara Jasa kok bisa gitu sebabnya sekedar di lisan tidak ada di kolbu akan dirusak kembali Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot tetapi ketika kurang dibaca bahasana ya Allah jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi nu matak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara beratan ke agama apa beratan ke dunia hayos ya komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah berat ke dunia apa berat ke agama didinya perang na jadi kiai gelok we saeutik wassalam jadi kiaina ditutup buku sigotakan coret daftar kakiayanana ya Allah inggis lah Masya Allah anjing Nabi teh terus ngibarkan bendera perang siap tempur tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah Masya Allah dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin 10.000 onta lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000 pangitukeun cepat ai bener siap pedagang 200 naon angel aing boga anak buah bos ge geus coret ku aing lah 10.000 onta kali 20 juta hiji kali 2 bae kita becus sabudak paingan teh jauh teh maju dagang eta baheula ieu lah pantes lamun Sayyidina Utsman teh heula ka sorgana tah pajaza asyarata alafin ya Allah di samping onta 10.000 anfaqu alaiha asyarata alafi dinar 10.000 dinar sadinar 4 gram emas sagram keur carita dilempengkeun 500.000 sedangkeun 10.000 dinar sadinarna 4 gram sagramna 500.000 kalikeun 500 coret ku aing sia minggu hareup geus teu kudu ngaji sia Masya Allah kalkulator otak pasang wih pohara jasa Sayyidina Utsman Ghairul ibil wal khail selain daripada onta jeung kuda seperti eta Masya Allah pohara tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa ghair zat wa ma yata'anu bi dzalik ilah Sayyidina Utsman Masya Allah karim teu aya sieun-sieun ngabiayaan ilai kalimatillah perang Sayyidina Utsman kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq
nya nama teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kangjeng Nabi paja bi jami mali arba'ata dirham langsung diserahkeun ka Kangjeng Nabi kabeh hartana jang perang kabeh harta sampai ditanya ku Kangjeng Nabi aya tersisa henteu Abu Bakar dina Sirah Nabawiyah aya sabaraha tersisa cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya teu kudu Sina Abu Bakar Siddiq Masya Allah demi kepentingan agama bijami malihi Allah karim wajah Umaru datang Sina Umar binisfi malihi saparo harta dibikeun wabeh wajah Abdullah bin Auf biwi'ati ugiyah Sayyidina Abbas dibalin kathir diceritakan dina kitab Nurul Yakin dina kitab Siratun Nabawiyah masih berderet tokoh-tokoh sahabat mawa ka Kangjengna berikut kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun geulangna konang kitu ngaranna antingna giwangna suwengna genggena dicoplokkeun pikeunnan ka Kangjeng Nabi jam perang pantes sahabat lalaki sahabat awewe kasalarugana ti heula sahabat urang lamun inget kadinya ya Allah ya Rabbi Gusti hararebat sunuk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kangjeng Nabi beserta pasukan 30.000 bahkan cek sakol 40.000 penyerahan bendera aqdal alwiyah warayah dafa'al liwa'ahul a'zam li Abi Bakar bendera nu panggedena bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cekalkeun ka Sina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima ya Allah Masya Allah Rayatul Uzma li Zubair bendera kedua dibikin ke Sidna Zubair ku Kangjeng Nabi cekal bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bendera katilu Rayatul Aus Qabilah Aus li Usaid bin Hudair pimpinan Qabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus Usaid bin Hudair segera maju di pasrahan bendera ku Kangjeng Nabi pegang bendera berkalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rayatul Khazraj dari Qabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Munzir dikeun benderana ya Allah ya Rabb wa dafa'an li kulli batin minal ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah dibere dua aya liwa aya rayah setiap qabilah Ansor dibere qabilah Arab belum menyertai peperangan royah bere termasuk liwa dibere acungkeun dikibarkeun bendera berangkat menuju Tabuk Masya Allah karim pohar terdengar oleh gubernur Tabuk bahaya gede ya Muhammad nyerang boro-boro puluhan ribu sangkilang Muhammad sorangan bakal menang kajian kukumaha ge ditenangkeun Tabuk supaya ulah aya peperangan geus eleh ti heula kan berarti eleh ti heula neuleuh iring-iringan Kangjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu panggedena dicekal ku Sina Abu Bakar Siddiq gimbir
pemimpin Tabuk gimbir patahuyan aya seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kangjeng Nabi untuk memberikan hadiah baglah baydha, maksudnya untuk memberikan solusi damai, jangan terjadi peperangan. Maka Kangjeng siap untuk damai, tetapi bayar upeti jizyah. Ketika tidak dilaksanakan, kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk. Maka siap tunduk untuk membayar upeti. Ya Allah, ya Rabbi, iya turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum laqad tsaqaltum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum sarua jeung ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisma'u sulamanu tafsilana wal mausul masilati fi qatil mustaqqa sarua jeung ya ayyuhal mu'minun malakum tasaqatum digomkeun tanah dina asalna masalna tasaqatum bil musallasah. Ieu pagawean budak leutik ngaji tasrif. Dak letik gaji tasrif tah ieu kunaon jadi isaqaltum, asalna mah tasaqaltum, asalna pisan mah tasaqaltum, dibuang tanu awalna tasaqaltum. Weh urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun, cadu mundur haram dampak. Salah tante ngomong hal cadu mundur haram haram arang ngamimitian urang Arab aku sukun. Maka setelah tata sakoltum disukunkeun takna atuh KBG ngomong bahasa-bahasa Arab. Waduh, bahasa ngomong bahasana kinayah ulah dimimitian ku sukun atuh kami mah. Tarik hamzah wasol tek isaqal idghamkeun isaqaltum mentek malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqatum. Wahai para mukminun malakum kunaon maraneh kabeh ngarasa berat, ngarasa embung, ngarasa males, ngarasa enggan tina perang ketika idza qila lakum infiru fisabilillah, di mana diseru ku bahasa infiru fisabilillah, hai berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Kunaon haju cara ricing bae ilal ardi ngeunah-ngeunah cicing di lembur bae di imah sorangan. Tah dicarekan ku Gusti Allah. Ai salat kita kusaha ku Gusti Allah, puasa kita kusaha ku Gusti Allah, zakat kita kusaha kita ku Gusti Allah. Mane darek siap ai perang tidak kusaha kita ku Gusti Allah. Kok lambat sih lo beli kita perang mah? Dengar omong sahabat jauh caknya bersiko tinggi loba nu balik ngaran sedangkan waduh pamajikan bahenol orang Arab ge biasa nyebut bahenolnya. Emang orang mana pamajikan sia? Subang. Wah iya orang Arab buka buas pamajikan Subang. Anyar kene cakna masih kene ngejepret dipakena bahasa kumaha karet. Embung perang ya embung perang. Iya horeng baheula teh kos kitu daek ka cicing di imah gede mah. Baheula mah perang. Ku ari mah kita ngaji we kita ngaji. Idza qila lakum infiru fi sabilillah, di mana diseru ditita kunaon
Ayo atuh maraneh kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah berangkat sabilillah ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah kok maneh make embung kene bae berat kunaon emang warung nungguan warung ruko nungguan Masya Allah kari balik ilal ardi maneh ngeunahan di imah bae coba nanyakeun ngan utas ngaji bener jadi pengen dibalik ngaji atuh di jelema mah ngabahas naon akur lah jeung batur henteu nu dibahas naon ye aya nu dibahas mah naon nyaho sakol-sakola kitu sakol tum tolol dasar ngaji aja lawan culang cileuk heran teu khusyuk jasa awakna mah di majlis hatena mah di karung Allah nah iya lamun urang ge ditanya malakum iza qila lakum firu fisabilillah itaqatum kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak muludan ngagungkeun agama Allah ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi kok berateun amat sih lah ya kitu-kitu keneh cak cenah teh muludan nah ieu kunaon maneh diajak ngaji urang ngaji ku di sekitar muludan rajaban eta bae hayu berat cak cenah teh emang kunaon sih teu daek ngaji majikan kunaon teu bisa ditanya puyeng aing emang kunaon teu bisa ditanya gagu ngadadak aing mengaji babanda bae lulu cak cenah teh kudu mawa bekal nu bedeh ngaji teh emang atuh asal 3 minggu bon masyaallah ieu si pamajikan apa juri ciu kos kieu kadang ku pamajikan atuh dasarna ribut batur ngaji mah ribut ieu mah aya teh jelema nu kos kitu bisa kau tuh berat masyaallah kan ilal ardi wa quli fiha maksud lain si pamteli taubeh ieu teh dijejel ku Gusti Allah tolol amat boloon amat maneh teh iza qila lakumun firu di mana-mana diseru dititah kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh maneh mah ngarasa berat nanahonan ja perang aya wakayat teu paeh mah waka can paeh mancan bae di imah bae ge aya can paeh mah teu bae ulah ku gara-gara perang sieun ka paeh janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae janu perang ge waya salamet bae tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah nah iya raditum bil hayatid dunya minal akhirah apakah ranjan kabeh sararuka ku hahirupan dunia jeung kasenangan dunia gaganti ti akhirat anu pama mataul hayati dunya fi jambi matain akhirah ma illa qalil teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mataul qalil illa qalil hakir senang pangsenangna pangkayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin dek meuli naon nyana kapal kabeuli duitna triliunan menjabat di Indonesia sabaraha periode sampai ke replita 1 2 3 4 sampai 5 wah geus teu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian senang nyana ka mana bae dikawal dek dahar kudu aya tim kedokteran heula besi aya racun dan lain sebagainya tuh ente pernah nyana mah cerita macet di Doyong teu pernah ente pernah nyana mah cerita di Karawang macet teu pernah nyana mah teu pernah di Bekasi macet urang mah di Tomang macet urang dah dongengna anu Karawang ka dieu macet dongengna teh ya Allah aku ari mah ti Serang kae ka dieu macet Pak Harto teu pernah nyaritakeun macet teu pernah
kabeh titanya lingkir nguing 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 dot dot nguing 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 dot dot kaget urang lamun keur ditol anu kos kitu nguing nguing di Jakarta eta kadengena kan ku urang padahal mah awas 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 tembak sia ku aing awas 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 tembak sia ku aing eta kadengena ku urang nguing 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 dot dot kok kok kadang ikut jeli mah kos itu pada awas 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 siapa dan orang dikawal pan dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal tuh pernah saha polisi rek ngawalnya yang ngawal kudu mayar nyana bayareun pernah tapi jengkula pernah nyana jengkula ke Cipanas kaditu hayang gegeraan menuju waktu pernah minta polisi berat ayo bener maka polisi pengawal daun ngaranna naon cepat ngaranna naon teu nyahoeun di ngaranna ge ya Allah watu dikawal ku polisi watu puncak karena ge seot 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 kudu nuturkeun polisi urang datang ka Cipanas teu bisa ditanya mabok aing lain mabok lalagan uger dikawal nah ayo jelema lembur mah tuh kitu mantak urat pi menterian acan dong kono presiden mabok dikawal maboknya ulah cakna kiai ulah deui cakna dunia muter cakna kan ieu mah ditungguan kan ku jelema di Cipanas ya otomatis make patwal urang eta kos kitu bung ulah deui kiai lamun deuk make patwal kiai bae kitu kuari geus ngomong bae kula mangke neng wa angkot bae sakeun puyang ya emang kumaha urat jelema mah kumaha urat nah araditum bil hayati dunya apakah maneh saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat sabaraha tahun senang di alam dunia 10 20 90 100 tahun sugih kaayaanana fasilitas pendukung hayang naon aya kendaraan lain kendaraan ecek-ecek ti mimiti baby band Lexus datang ka mobil lu urang teu nyaho ngaranna naon cenah sia mah sadana dibere nyaho ge koe jeung nyaho aya mobil Rolls Royce kos kumaha tuh nanyakeun deui pan capek aing aju nanyakeun hargana geus hulu sia imah sia pamajikan sia incu sia dijual kabeh pake meuli Rolls Royce encan kabeuli sia ambo cenah ge geus ulah ambo tah ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh bae masyaallah kari hotel nu mana bae kabeuli ku manehanana wanita nu mana bae kabeuli ku maneh dahar isuk-isuk di Paris sore di Inggris masyaallah ka Prancis paeh nyana di urang loba nu sarapan ka Singapura dahar balik ka urang lain saeutik urang Indonesia urang Indonesia laeutik urang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah beh asa aing batur mah tah nyarap teh nyarap ka Singapura mandi ngising beres balik ke Indonesia emang teu sakitu kitu orang Indonesia kos gitu eta nu make duit urang ya emang aing teh nyaho ini sacenah sih kesebutan rahasia dong kiai nu mantak nyaho ka ajak bertuh sia suuzon ka aing tah iya balanja ka Singapura nu gambar ajak balanja ke Paris nu balanja ke Holland nyawa si Holland tuh Nederland gimana tuh hayo Nederland nah iya belaraja belok kiri eta Masya Allah senang ingat ka pangeran henteu teh saeutik pejabat buka rahasia saeutik doang mah saeutik ketika manehanana kunjungan ketika manehanana berangkat komo keliling dunia tugas negara cacak-cacak diurang ka unggal kabupaten nyana ketika diajak sholat yuk urang sholat lah sholat mangke deui bae tugas urang bae heulangan teu saeutik pejabat nu model kos kitu dekumaha coba dituturkeunana ieu mah keur carita nyana leuwih suka hayati dunya araditum bil hayati dunya komo diajak perang
diajak ngaji bae pejabat tuh bidaikeun diajak ngaji coba kuari ye nu loba ye coba ye eselon 7 mana coba nangtung emang aya atuh siapa nu matak daek susah kadeuleu ku aing beungeutna mengkerut kabeh ye atuh coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teu nyaho aing aya deres teh daek ngaji keneh deres masalah ngan ieu keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang besi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kaambeu pan sing kurucun pan sagala rupa urang mah mbah sakalina make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit hai pan pejabat bau set seungit kan kaambeu lagi ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ya komo nyeleuk ka dina mantak tilok atuh ya Allah nah araditum bil hayati dunia apakah kamu marane kami senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatannya sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun lamun carita gedung istana lain batu cisoka urang ngabangun batu cisoka kahujanan jadi taneuh deui baheula kuari mah tuluy parah henteu aya nu kitu henteu kicek urang cisoka bu aing ge jualan batu atuh bongana beureum na make beureum tuh beureum naon aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula orang Cilongok teh sarua dibantingkeun bae ge dibantingkeun tilok peupeus orang Cilongok mau nyeun batu jarago orang Cilongok ah cenah kiai ye keur leutik ulah ieu nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon ai ka handap sarua ajur ieu urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah nih ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunia di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteu ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes ya kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit bank duit pelembungan kuari geus merajalela jadi umul balwa buah behan kuari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cak Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge cilisya dengek sia dikucuran ku timah ya timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sasenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah min dzalik araditum bil hayatid dunya minal akhir fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil aya kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang teu gablek naon boga motor geus sampurna cat lagi make udah terbang iya tuh orang Jepang ge bingung ieu buatan saha cenah motor ieu
caknya na ayu motor nama potongan Jepang tapi cat kuda terbang ya caknya daya geus teu di aku keur mah urang susah boga angkot hiji-hiji nage betus malulu haju urang teu salat haju urang make duit kredit make duit bank dan lain sebagainya rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat tangka disiksa. Iya kiai nu kabere kiai nu kabere kiai lain pudoli bae kabeh duit pajak coba direnung dunungan sia kunaon beuki duit pamarentah mah tajangin jalan gorong-gorong kantor laksanakeun ulah di dahar aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan wow ngapung ka luhur ya Allah ya Rabbi aya nu teu dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati belum tahu dia siapa saya padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh hakikatna mah teu dibere BHS teu dibere tamer teh ya Allah ya Rabbi endahan ngancem ka bupati Masya Allah aya nyebutkeun bupati pelit celok bere ka aing mah salamet sia teu dibere teh salamet Masya Allah karim tah endeu ka Allah ulah coba-coba beuteung biasian ku duit ti pamarentah cobaan coba hudang ti penting mun teu puyeng sia jadi cina kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyeng bae atuh sia bari dagorkeun kuduna emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun geus isuk bae ku aing diadukeun jeung tihang iya ulah coba-coba mun hayang wauh ka Allah jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai dibelit sia ku orai bahaya kunaon haju urang cinta dunia araditum bil hayati dunya minal akhirah apakah ridho saruka sararna ngaranjeun kabeh ku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang embung diajak berjuang tembung berat luar biasa malas telat lambat aya datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang tercis kos kaji batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum araditum bil hayati dunya minal akhirah atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna kahirupan akhirat senangna kahirupan akhirat teu sakitu puarana kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat fama mataul hayati dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal Allah ya nu ngomongna Allah kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina dek Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina dek Arfah baheula mah kanjeng Nabi ganti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah dek ka Mina ngaliwatan naon Muzdalifah derek ngajawab poho nyenang lagi we ke liwat mananya ke liwat mana ulah be liwat rajeg deui abong-abong ami tohana teh dirajeg di Muzdalifah kanjeng Nabi nanggi bangke embe cik kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon
bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik Kangjeng Nabi Allah leuwih jarijieun leula dunia batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajenjang nu hina eta bahasa kan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mah pan kontrak politik kontrak aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta dunia Kangjeng Nabi manggil ki Bilal adzan ki Bilal langsung Allahu akbar begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul nu keur ngaput nu keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilok kayak di lagam-lagam lempeng cara di Maroko lah lempeng aja nyana mah teu nyawa jadi tilok hudang subuh atau lamun ditanya emang ye kula dongeng di Maroko adzan lempeng nyana kieu we emang naon ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan teu ngadenge nyana mah emang mah haji hudangna jam sabaraha henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan ya Allah aing diajakna teu ngadenge azan acan ketika aya angin teh aya angin tas dahar pan tas dahar teh aya angin war mah nyaho emang aya angin gede campur hujan jih kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cek cenah eueuh bae nu nyaho eueuh angin campur hujan teh nyaho azan teh nyaho ih tah si jelema terus sampaikan enggak hayya 'alas shalah beres salat jelema kan geus datang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus cek Kangjeng Nabi Bilal diuk suara maneh keur ieu kos kitu teh henteu cenah tuhan ari kenceng mah kencengan henteu kitu eta dipake naon kos teu make naon kenceng sorangan lain suara maneh suara Allah Bilal kieu bae suara Allah kumaha sih maksudna ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kangjeng Nabi kadenge sorangan kok bisa gitu sih Tuhan ceki Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tidak kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna
nu di kebon eureun ngebonna, nu keur ngaput eureun ngaput, nu keur dahar eureun dahar. Cah Haji Pendi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Aya agama aya ngan eta sorana kitu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an boga duit teh azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Keur ngarokok ge goblok teh azan saha. Tambah deui. Eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya. Aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna. Di dieu letak permasalahanana. Masya Allah karim. Lain ku lagam lain ku sora lain, tetapi ku ikhlas. Bilal Masya Allah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae, tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas ge askar cek nya atau ditutup ber tinggal ditungguan we di cirian ku urang aing can mayar di dia ya dan ber apakah eta urang Arab na haju ka masjid salat lah sare jangan di jero tanyakeun coba ka mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero HS kok nyahoun mukimin sarwana mukimin mah ngabarengan jeung nyana ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikahareupeun teh ngeunah merdu gitulah kayan kiai sarua bae ketika kiai ngaji lebat boh dinahuan bae dimantekan Martin nya mawa asal ngaji bae ge ya Allah ya Rabbi bilagahan dah tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah lain kurang hebatna mungkin nyana doktor mungkin profesor mungkin julukanna buya mungkin berbagai kemungkinan anak tetapi kunaon teu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas seperti eta cek anjeun Nabi bilang ditanya deui nyaon teu maneh bilang aya naon tuan nu ngadengekeun lain sakadar manusia saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh mantak digerakkeun manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan til 60 km masih kena kieu ih Bilal ngeunaheun amat azan ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan eta kan kalimatun thayyibah kalimat syahadah teu menghargai nu mantap teh dihargaina nu macana teu menghargai deui mantap cek Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali eta bahasa Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan keserikatan negara akan dirusak kembali bahasa Rumi Pohara Jasa kok bisa gitu sebabnya sekedar di lisan tidak ada di kolbu akan dirusak kembali Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot tetapi ketika ku urang dibaca bahasana ya Allah jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi nu matak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara dah akan dirusak kembali jangan sekali-kali melantunkan menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani
Jalaluddin Rumi kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun qalbuna lain ngaji dunia akos kepudalimat saudara-saudara jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu padahal amplop kutub Rabbani wal Arifin Soma dan bakakak lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur gandengkeun adzan Bilal marahnya na ka nu gandeng moal aya ongko nu gandengna ku sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi urang adzan eta kitu teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah serak basahnya asyhadu an la ilaha illallah ya lagi cilak-cilik tatangga ngadengikeun aing dan teu ya nya lama atuh tas adzan teh leuleut jandela da unu ngadengikeun goblok cenah asyhadu anna muhammadar rasulullah kulantara unu ngadengikeun asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah cek datang apaan kitu amat adzan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta adzan teh lain goblok manya aya jelema jeung jelema beda adzan sama kudu dibom mah kos kitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu somad koreng pentingna tas ngadekeun uas eta Allahu akbar Allahu somad ya serante adzan ngaji nyanyi sarua ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi Masya Allah Karim jadikan ruhmu seperti Yakub engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf sebelum tidur setelah tidur ketika tidur Yakub selalu menangisi Yusuf sekian tahun sampai buta matanya menurut penglihatan kita Yakub buta mata menangisi Yusuf ketika Yusuf mengirimkan bajunya hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin kepada Yakub langsung baju dikewajahnya seketika itu pula mata yang buta menjadi waras kolbu yang rindu menjadi dan lain-lain sebagainya eta bahasa teh nitah ka urang jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robani. Tadi dengek. Yakub. Eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun ku urang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Oh, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ieu kunaon dia? Bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh ku ari.
ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi, aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri, dan sebagian-bagian wah loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema zikir. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarengekeun geus sabaraha ribu tahun datang teh ratus tahun masih indah zikir-zikir asal sesuai jeung aturan anu diberikan ku manehanana. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geura gengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat selama encan beralih terus bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun diteruskeun datang ka ditu hu aja penting sok huwal atuh siapa taman newak manuk ama manuk naon gara puyuh tah eta huwal betul mah torekat mah newak manuk panjang dongengna ih atuh kos kitulah torikoh mah kudu aya guruan atuh sesuaikan bakal nyulusup ke jero hate. Urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kuncinya lesep saha nu ngasupkeunana moal bisa dijawab ku urang sorangan saha ge ditanya baru Allah ketika orang terbawa ku alunan zikir masyaallah aya satu kenikmatan ngeunaheun perasaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aju nangtungnya na joget la ilaha illallah illallah la ilaha sia mah joget Bali meureun teh mah ya karim na illa tanfiru wallahu alam bisawab.